Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mukarramun para alim ulama, para sepuh bini sepuh, mangga urang sadayana nglajengkeun kana ausan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman ka-38 baris ka-4 di luhur. Wa yumassalu lahu amaluhu fi surati rajulin. Di halaman 8 baris ka-4 di luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yumassalu jeung dirupakeun. Wa yumassalu jeung dirupakeun lahu ka itu abdi. Lahu ka itu abdi. Naon amaluhu amalna abdi. Fi surati rajulin dina rupana pamegeh. Hasanil wajhi anu sae wajahna. Dibirrihi anu wangi, dibirrihi anu wangi anu seungit bauna. Hasani siyabi anu sae pakaiana. Fayaqulu maka ngucap saha rajul, absyir kudu bungah anjeun bima kalawan perkara a'adda anu nyadiakeun saha Allahu Gusti Allah azza maha mulia Allah wa jalla jeung maha agung Allah laka ka anjeun. Absyir kudu bungah anjeun biridwanin kalawan ridho minallahi ti Gusti Allah wa jannatin jeung pirang-pirang sawarga fiha anu eta tetep dina jannatin naimun ari kanikmatan muqimun anu tetep. Fayaqulu maka ngucap saha abdi basyaraka muga-muga ngabungahkeun ka anjeun saha Allah Gusti Allah bi khairin kalawan kasayan man eta saha anta ari anjeun. Fawajhuka maka ari wajah anjeun eta al wajhu wajah alladzi wajah jaana anu datang saha alladzi kakuring bi khairin kalawan kasayan. Fayaqulu maka ngucap sarojul hada ari ieu poe eta yaumuka poe anjeun alladzi yaumuka kumta anu aya anjeun eta tu anu dijanjikeun anjeun. Wal amru jeung perkara atawa parentah alladzi amru kumta anu aya anjeun eta tu anu dijanjikeun anjeun. Wa ana ari kuring eta amaluka amal anjeun as-sholihu anu sae. Fa wallahi mangka demi Allah ma'alim tuka henteu uningan kuring ka anjeun illa kunta angin aya anjeun eta sarian enggal-enggal fi taatillahi dina taat ka Allah badian tur lambat tawang kengkean maksiatillahi dina maksiatna Allah. Fajazaka mangka muga-muga ngabales ka anjeun saha Allah Gusti Allah khairon kana kasayan. Fayaqulu mangka ngucap saha abdi ya Rabbi duh pangeran kuring akim muga-muga ngajumenengkeun anjeun as-saata kana poe kiamat kai arji'a supaya yenta balik kuring ila ahli ka keluarga kuring wa mali jeung harta kuring. Qala ngadawusa Kanjeng Nabi wa in kana jeung lamun aya saha abdi
eta fajiron jalmi awon atawa maksiat. Fa idza kana mangka nalikana aya saha abdi eta fi kibalin dina arah-arah minal akhirati tina akhirat wang kita jeung putus minad dunya tina dunya ja'ahu mangka datang ka itu abdi saha malakun malaikat pajalasa mangka calik saha malak ingda roksihi disandingan sirahna itu abdi fayaqulu mangka ngucap saha malak ukhruji kudu kaluar anjeun ukhruji kudu kaluar anjeun ayyatuhan nafsu hei eling-eling nafsu al khabisatu anu awon atawa anu kotor absyiri kudu bungah anjeun bisukhtillahi kalawan benduna Allah wa ghadabihi tegesna benduna Allah patanzilu mangka turun saha malaikatun malaikat sudul wujuhi anu hideung pirang-pirang wajahna ma'ahum eta sertana malaikat musuhun ari pirang-pirang kain anu kasar fa idza qabadoha mangka dina nalikana nyabut kana itu nafsul khabisah mangka dina nalikana nabut kana itu nafsul khabisah saha al malaku malaikat qamu mangka pada ngadeg atawa nangtung saha malaikat falam yad'auha mangka teu ninggalkeun saha malaikat kana itu nafsu fi yadihi dina kekuasaana itu abdi torfata ainin kalawan sakedipna paninggal qala ngadawuh saha Kanjeng Nabi fatafarraqa mangka pisah saha abdi fi jasadihi dina jasadna itu abdi fayastakhrijuha mangka ngaluarkeun saha malak kana itu nafsu taqatta'a halna putus-putus atau pegat maha sertana itu nafsu naon al-uruku pirang-pirang urat wal asabu jeung pirang-pirang otot kasakudi seperti tusuk sate al-kabiri syadbi anu agung dagingna fisupi dina kain bulu al-mabluli anu dibasuhan patuk khodu maka dicandak naon nafsu minal malaki tina malaikat fatakhruju maka keluar naon nafsu ka'antanirihim kaya pang bacin-bacina bau wujidat anu dipanggihan itu rih fala tamur mangka teu liwat naon nafsu ala junudin luhureun golongan atawa rombongan bainas samai di antarana langit wal ardi jeung bumi illa qalu angin ngucap naon saha junud ma eta saha atawa naon hadar ruhu ari ruh al khabisu anu kotor fayaquluna maka ngucap saha malaikat hadza ari ruh eta fulanun fulan bi aswa'i asma'ihi kalawan pangawon-awona pirang-pirang jenenna itu fulan hatta yang tahu sehingga dugi saha malaikat bihi kalawan nyandak fulan ila samai dunya kalangit dunya fala yaftahu maka ante dibuka naon samai dunya lahu pikeun itu abdi fayaqulu maka ngucap saha Allah rudduhu kudu ngabalikeun anjeun sadaya ka itu abdi kudu ngabalikeun anjeun sadaya ka itu abdi ilal ardi ka bumi inni saenyana kuring eta wa'atuhum ngajanjikeun kuring ka manusa anni kana saenyana kuring minha tina itu ardi eta khalaqnahum ngajadikeun kuring ka itu manusia atau nas
wa fiha jeung dina itu ardi nu'iduhum ngabalikeun kuring ka itu nas wa minha jeung tina itu ardi nukhrijuhum ngaluarkeun kuring ka itu nas tarotan dina balikan ukhra anu sanes. Qala ngadawu saha Imam Barro fayurma mangka dibalankeun sahabihi abdi minas samai tina langit. Qala ngadawu saha Imam Barro fatala tuluy maos saha Kanjeng Nabi hadhil ayata kana ieu ayat. Wa man ari saha jalmi eta yusyrik lamun musyrik sahaman billahi kalawan Allah faka'annama kharra mangka kaya-kaya saenyana terjun sahaman minas samai tina langit. Al ayata neruskeun anjeun kana ayat. Wa yu'adu jeung dibalikeun saha abdi ilal ardi ka bumi. Wa tu'adu jeung dibalikeun fihi dina itu abdi naon ruhna abdi. Wa yatihi jeung datang ka itu abdi saha malakani dua malaikat syadidal intihari anu kacida nyentakna payang tahironihi mangka ngabentak saha malakani ka itu abdi. Wa yujlisanihi jeung nyalikeun saha malakani ka itu abdi. Fayaqulu mangka ngucap saha malak man eta saha rabbuka ari pangeran anjeun. Wa ma jeung eta naon dinuka ari agama anjeun. Fayaqulu mangka ngucap saha abdi la adri teu terang kuring samitu ngadang kuring annasa ka manusa yaquluna ngucap saha nas dzalika kana itu man rabbuka wa ma dinuka. Fayaqulu mangka ngucap saha malak la daroita henteu terang anjeun. Fayudayyaku mangka disempitkeun alaihi ka itu abdi naon qabruhu kuburan abdi hatta takhtalifa sehingga bolak-balik naon idlahu tulang rusukna itu abdi. Wa yumassalu jeung diumpamakeun atau dirupakeun lahu ka itu abdi naon amaluhu amalna itu abdi fi surati rajulin dina bentukna pameget qabihil wajhi anu awan wajahna wa mumtinir rihi jeung bacin bauna qabihis yabi tur anu awan pakaiana. Fayaqulu mangka ngucap saha rajul absyir kudu bunga anjeun bi'adzabin kalawan siksa minallahi ti Gusti Allah wa sukhtihi jeung benduna Allah. Fayaqulu maka ngucap saha abdi man eta saha anta ari anjeun. Fawajhuka mangka ari wajah anjeun eta alwajhu wajah alladzi wajah jaa anu datang saha alladzi bisyarri kalawan nyanda kaawonan. Fayaqulu maka ngucap saha rajul ana ari kuring eta amaluka amal kuring amaluka amal anjeun al khabisu anu awon atau anu kotor. Wallahi demi Allah ma alimtuka henteu terang kuring ka anjeun illa kunta angin aya anjeun eta batian jalmi anu males atawa telat antaatillahi dina taat Gusti Allah sarian tur eta enggal-enggal gancang-gancang ila maksiatillahi kana maksiat Allah. Fayuqidu fayuqayyad mangka didatangkeun lahu ka itu abdi saha malakun malaikat asomu anu budak atau torek abkamu anu bisu ma'ahu eta sertana malak mirzabatun ari tongkat besi lau duriba lamun ditenggelkeun biha kalawan itu mirzabah naon jabalun gunung soro maka jadi naon jabal eta turoban debu auramiman atawa eta hancur atawa remuk
Fayadribu maka neunggeul saha malak ka itu abdi biha kalawan mirzabah kalawan tongkat besi dorbatan kalawan sateugelan yasmauha anu ngadangu kana itu dorbatan yasmauha anu ngadangu kana itu dorbatan saha al khalaiqu pirang-pirang makhluk illa saqalaini angin makhluk anu berat dua eta jin jeung manusia summa tu'adu tuluy dibalikeun fihi dina itu abdu naon arruhu fayadribuhu maka neunggeul ka itu abdi fayadribuhu maka neunggeul saha malak ka itu abdi dorbatan kalawan tenggelan ro anu sanes wa hadzal hadisu ari hadis eta akhrajahu ngaluarkeun kana ieu hadis saha jamaatun golongan ulama minal a'immati dina pirang-pirang imam fi masanidihim dina pirang-pirang musnadna itu a'immah minhum eta setengah dina a'immah al imam Ahmadu ari imam Ahmad al imam Ahmadu ari imam Ahmad saliti wa qala jeung ngadawu sa Imamul Haramaini Imam Haramain wal faqihu jeung ahli fikih rupana Abu Bakar bin Arabi Abu Bakar bin Arabi wal Imam Saifuddin jeung Imam Saifuddin Al-Hamidi ittafaqo sepakat saha salaful ummati ulama salafna umat qabla zuhuril mukhalifi sateacana jelasna atawa datangna pirang-pirang datangna jalmi anu nyulayaan wa aksaruhum jeung sepakat saha lolobana itu salaful ummah ba'da zuhurihi sabada jelasna itu mukhalif ala isbati ihya'il mauta luhureun netepkeun ngahirupkeuna pirang-pirang jalmi anu maot fi kuburihim dina kuburana itu al mauta wa mas'alatil malakaini jeung masalahna malaikat dua lahum pikeun itu mauta wa pertanyaanna wa mas'alatil malakaini jeung pertanyaanna malaikat dua lahum ka itu mauta wa isbatnya adzabil qabri jeung tetepna siksa kubur lil mujrimina ka pirang-pirang jalmi anu dosa wal kafirina jeung pirang-pirang jalmi kafir wa qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala jeung dawuhna Allah ta'ala rupana wa ahyaitana jeung uripkeun jeung ngahirupkeun anjeun ka abdi sadaya isnataini kalawan dua kali ay hayatal mas'alati tegasna kalawan ngahirupkeun karana ditanya fil qabri dina kuburan wa hayatal asyri jeung kalawan ngahirupkeun digiring li annahuma karana sanyana itu isnataini eta hayatani kahirupan dua arafu anu ninga saha nas Allah ka Gusti Allah bihima kalawan itu isnataini wal hayatul ula ari wal hayatu ari kahirupan al ula anu pertama eta fid dunya di dunya wal hayatu ari kahirupan al-ulan pertama fi dunya di dunya eta lam yariku henteu ninga sahanas Allah ka Gusti Allah biha kalawan itu hayat angge hataman saurna malam kumis payun enak dika biha anu kamari anu dijelaskeun terkait ruhna jalmi anu mukmin dubika didatangan ku para malaikat dubika malaikat teh menunjukkan tampilan anu sae kangge ngabubungah jalma mukmin wa yumassalu lahu amaluhu fi surati rajulin hasanil wajhi setelah ku malaikat didatangan dengan pakaian anu sae maka Allah teh ngutus hiji pameget seorang laki-laki anu mana laki-laki eta teh wujud dari amal soleh jalma anu mukmin eta anu wangi anu sae anggeana
terus ngucap absyir bima a'adallahu azza wa jalla laka. Anjeun kudu bunga dengan apa yang telah dijanjikan, yang telah disiapkan oleh Allah kepadamu. Absyir biridwani minallah, anjeun kudu bunga Gusti Allah teh ridho ka anjeun kulantaran anjeun jadi jalma mukmin. Wa jannatin fiha naimun muqim, jeung anjeun kudu bunga bakal teh dipasihan hadiah sawarga anu nikmatna bakal tetep salami-lamina. Fayaqulu, terus ketika hamba anu mukmin eta didatangan ku amal solehna ngucap basyarakallahu bi khairin, muga-muga mudah-mudahan Allah oge masihan pangbubungah ka anjeun kalawan kasaya. Terus cek hamba anu mukmin teh nanya, man anta ari anjeun saha? Fawajuka alwajhul ladzi jaa nabi hori, wajah anjeun teh wajah jalmi anu sae bersinar. Ika resepeun upami di sawang teh upami ditingali teh. Akhirna laki-laki eta anu wujud amanah, hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Inilah hari yang Allah janjikan untukmu. Ieu teh dinten anu mana dinten dijanjikeun amal pahala amal soleh pikeun anjeun. Wal amrul ladzi kunta tu'adu, jeung perkara anu dijanjikeun ku Allah pikeun anjeun, ana amaluka as-soleh, kuring teh amal anjeun anu soleh. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi taatillah, kuring mah uningana anjeun teh jalmi anu sregep ngalakukeun kahadean sari'an fi taatillah, enggal-enggal ngalaksanakeun taat ka Allah, adamu langsung brenyeng, langsung angkat ka masjid, langsung jamaah, ngadamu aya kahadean langsung enggal-enggal. Batian an maksiatillah, batian an maksiatillah teh lain telat, hari telat mah kan ngalakukeun keneh gitu. Ieu mah lain telat, maksudna alim ngalakukeun kamaksiatan. Batian teh lain telat, hari telat mah da ngalakukeun deui telat maksiatna, maksiat keneh. Sanes telat eta sanes. Jadi henteu alim ngalakukeun kamaksiatan. Fajazakallahu khairan, maka Allah teh bakal masihan kasayan ka. Fayaqulu ya rabbi aqimis saah. Ari jalmi mukmin mah ngadoana kumaha? Enggal-enggalkeun poe kiamat. Naon masalahna? Kai arji'a ila ahli wa mali. Geus rindu hayang pendak jeung keluarga kuring, jeung harta kuring anu kekal di akhirat. Jadi jalma-jalma saleh mah yang enggal-enggal kiamat. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi, wa in kana fajiron. Ayeuna bagian ketika anu mautna jalma fajir, ahli maksiat, nanti kayaan di kuburanna kumaha? Nah, ieu keterangan ini anu tadi mah mukmin, ayeuna mah jalma ahli maksiat. Fa idza kana fi kibalin minal akhirati wa qita'in minatunya ja'ahu malakun. Sami didatangan ku malaikat. Jalmi soleh ku malaikat, jalmi anu maksiat sami ku malaikat. Fajalasa inda roksihi, calik dicageteun sirahna. Fayaqulu ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah. Nafsu kotor bahasana ge. Nafsu jariji. Keluar aja lah, keluar. Geuleuh. Keluar aja nafsu anu awon, anu kotor. Absyiri bisuhtillah. Tuh. Berdoa Allah teh bakal datang ka anjeun. Anjeun bunga jadi pangbubungahna teh disambutna teh ku benduna Allah. Lain ku ridona Allah. Fatanzilu malaikatun sudul wujuh. Datanglah malaikat anu raraina hideung. Ma'ahum musuhun,
jeung nyandak kain-kain anu kotor anu kasar. Ari dina film anu sok aya jalma ngimpi didatangan ku zaman loba bajuna jadi ngumpul kali bari tutupan. Oh. Subhanallah, tah gitu. Perkiraan jigana. Fa idza qabadoha al malaku qamu falam yad'auha fi yadihi tarfata aini. Ketika geus ditugaskeun malaikat maut nyabut hiji hamba maka moal aya bahasa sadetik dipajukeun sadetik diundurkeun langsung dicabut. Qala akhirna kanjeng Nabi ngadawuh fatafarraqa fi jasadihi. Akhirna eta hamba anu maksiat berpisahlah ruhna jeung jasadna. Fayastahrijuha taqatta'a maha al-ruh. Keluar ruh jeung jasadna teh lain saperti jalmi mukminnya. Ari jalmuna kan mengalir seperti air gorosor ngeunah. Ari ieu mah beda. Keluar seolah-olah di dieu taqatta'a maha al-ruh. Urat-urat pembuluh darahna teh parutus. Jalpret. Urat-urat sarafna putus seperti nadi anu dikeureutan ngococor getihna. Kasafu dil kabir al-kabiri syabi seperti jalma ditojos ku tusuk sate berat ditarik teh berat gitu. Jadi tina bujur dugi kana nabaham berat. Jadi seolah-olah ditarik ruhna jalma anu ahli maksiat teh seperti narik tusuk sate dina daging anu badan berat sakaligus. Kumaha nyerina? Fisu fil mablul dina kain bulu anu baseuh keneh. Ari anu baseuh keneh mah liat. Fatukhadu minal malaki fatah ruju ka antanirihin wujidah bauna bacin kacidah can pernah manggih bau bacin anu sapertos kitu. Fala tamurru ala jundin bainas samai wal ardi ila qalu ma hadaruhu al-habis. Terus akhirna eta teh dicandak ku malaikat sapertos anu kapungkur teh dicandak ku malaikat. Dicandak ku malaikat dicandak ka sama ibunya ka langit. Pependak jeung rombongan golongan ruh anu geus dipayun. Ieu saha? Akhirna dijawab ku malaikat bi aswa'i asma'i kalawan pangawon-awona jenenganana. Ieu teh pulang tukang mabok, ieu teh pulang tukang adu domba, ieu teh pulang sok ngamaman harta batur lain hakna. Jadi disebutkeun ku aran anu pangawon-awona. Ari anu kamari mah jalmi mumi mah ku aran anu pangsae-saena ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa, ieu mah ahli gaple, ahli domino, ahli usahakeun. Contoh negara itu hatta yang tahau bihi ila samai dunya sampailah ke langit dunya langit anu kahiji fala yutahu lahu ditolak dina panto langit kahiji teh fayaqulu rudduhu ilal ardi balikeun cek Gusti Allah teh ka alam dunya balikeun ka bumi indewatuhum kuring geus ngajadikeun bahwasanya manusia dijadikeun tina bumi dikaluarkeun tina bumi diuwihkeun deui kana bumi. Qala fayurma bihi minas sama dialungkeun lu eta si ruh teh. Qala fatala hadhil ayat. Ayeuna Kanjeng Nabi di dieu ngadawukeun ayatna wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas samai. Sing saha jalma anu musyrik maka seolah-olah eta jalma teh terjun di langit maksudna kitu teh dibalangkeun ku malaikat. Nah eta maksud ayat eta teh. Wa yu'adu ilal ardi dibalikeun ruhna ka bumi wa tu'adu fihi ruhna dibalikeun di kana jasadna deui. Wa yatihi malakani datanglah malaikat nu nanya hari tadi mah malaikat maut heula nu nyambut teh geus dibalikeun ka alam kubur ditanya ku dua malaikat mungkar nakir. Jadi geus tugas malaikat maut mah geus dipicen deui ka alam kubur geus giliran mungkar nakir ayeuna mah. Da lamun misalkeun ku malaikat eta deui teh beda SOP-na cenah.
lain tugas dari syadidal intihari anu kacida ngabentakna akhirna dicalikeun ku malaikat mungkar nakir man rabbuka wa ma dinuka ditanya saha pangeran anjeun naon agamanya fayaqulu la adri kuring mah teu terang sami itu annasa yaquluna kan tapi kuring teh sok ngadangu ucapan-ucapan sapertos kitu teh sanajan geus dibejakeun jawabanna ku pamil ku palebe tapi jawabanna da jalma fajir ahli maksiat kewedan teu terang fayaquluna daweta idinya mata hafal fayudayyaku alaihi qabruhu hatta tahtalifa iblahu akhirna ketika ditanya pertanyaan kubur akhirna si kubur eta teh dikrek disempitkeun sekitar ketika itu maka tulang rusukna jadi paroroton krek tah ieu teh dalil ayana namina siksa kubur anu kamari mah ketika jalma mukmin eta ayanana nikmat kubur ari ieu mah namina siksa kubur wa yumassalu lahu amaluhu fi surati rajulin qabihil wajhi datanglah amal anu awonna teh menyerupai seorang laki-laki anu awon wajahna pakaiana bau pakaiana awon aromana bau fayaqulu absyir bi adabin minallah mangga ieu teh siksaan pikeun anjeun wasuhtihi jeung beduna Allah fayaqulu man anta saha anjeun fawajhuka alwajhul ladzi jaa bi syari'i anjeun teh saha geuning rarayna kitu pisan awan pisan bika sabulan pisan fayaqulu ana amaluka al-khabis kuring teh amal anjeun anu awon wallahi ma'alimtuka illa kunta badi'an antaatillah kuring teh uningan teh anjeun teh upami di piwarang diajak kana kasayang alim hoream sarian ila maksiatillah enggal-enggal kana maksiatna Allah pangpayuna jadi pemimpinna lamun kana kaawonan mah akhirna fayuqayyadu lahu malakun akhirna datanglah malaikat anu malaikat eta teh asomu abkamu bisu teu ngadangu nya teu ngadangu naon ngaranna jeritan eta mayit jeritan eta jalma anu disiksa nu penting mah disiksa we da tugasna nyiksa malaikat anu nyiksana ma'ahu mirzabatu nyandak tongkat besi berarti perumpamaan anu tipi teh jalma hidup moal tongkat anu naon ngaranna susukeun teh tilu teh jigana sabatos kitu moal tongkat teh moal tongkat hidup kaos lambangna Manchester United teh anu dulu itu setan merah kan itu kan eta tongkatna gitu tah eta sapertos kitu lauduribat biha jabalun sorot robat lamun eta tongkat ditenggel ka kana gunung bakal hancur jadi debu auramin fayadribu biha darbatan yasma'uha al khalaik ila saqalain ketika ayeuna mayit disiksa di alam kubur maka sadaya makhluk ngadangu kana siksaan eta ila saqalaini kecuali manusia jeung jin tidak mendengar berarti nu nyiksana saha malaikat Adam anu kamari diterangkeunnya upami misalkeun manusia ngadangu kana siksa na kubur maka lasoiko semaput moal kuat ngadangu eta siksa kubur teh sumatu adu fihi adu fayadribuhu darbatan tuluy disiksa dikitu deui dibalikeun deui disiksa sapertos kitu wa hadal hadis akhrajahu jama'atun minal a'immah fi masadidihim minhum al-imam Ahmad hadis teh hadis anu diterangkeun ku para imam dengan menggunakan sanadnya di antaranya Imam Ahmad bin Hambal wa qala Imam Al-Haramain wal Faqih Abu Bakar bin Al-Arabi wal Imam Saifuddin Al-Amadi ittafaqu sepakat
salaful ummati qabla dzuhuril mukhalif, sebelum adanya orang yang menentang, sebelum adanya jalma nu teu percaya aya siksa kubur, teu percaya aya nikmat kubur, tarang ngangge talqin, tarang ngangge tahlil, geus sepakat yen hal itu teh geus aya, geus benerna, geus puguh hadisna. Sebelum aya jalma menentang geus aya di baheula. Wa aksaruhum ba'da zuhurihim ala isbati ihya'il mauta fi kuburihim. Jeung kebanyakan para ulama sudah sepakat bahwasanya mayit anu aya di alam kubur bakal dihirupkeun deui di kuburan. Wa mas'alatil malakaini lahum, jeung geus sepakat bahwasanya bakal ada pertanyaan dari dua malaikat. Wa isbati adabil kubri lil mujrimina wal kafirina, dan sepakat bahwasanya ada yang namanya siksa kubur bagi orang yang berdosa dan bagi orang-orang kafir. Wa qoulihi ta'ala wa ahyaytana isnataini. Dalilna menggunakan ayat Al-Qur'an surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat ke-11, bahwasanya Allah teh ngahirupkeun manusia dua kali. Ayat al-mas'alati dihirupkeun ketika ditanya pertanyaan ku malaikat kahiji, nu kaduana wa hayatil hasyri dibangkitkeun ketika nanti digiring kepada mahsyar. Li annahuma hayatani arafullaha biha, karena kahirupan eta teh anu dua teh kahirupan anu Gusti Allah teh uningan. Karena kehidupan eta teh wal hayatul ula fi dunya lam ya'rifu Allah biha, ari kehidupan di alam dunya mah engke ruh-ruh teh moal apa can apa anu namina Gusti Allah. Jadi dina kehidupan dunya mah nya sakali, adapun yang dimaksud kedua kehidupan teh nanti ketika manusia sudah ada di kubur. Kahiji hirup ketika ditanya ku malaikat, nu kadua dihirupkan ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, eta ieu teh berarti kebalikan dina anu kamari anu diterangkeun pas Lailatul Isra dijanji perlakuan antara mayit anu mukmin jeung mayit anu fajir. Sakitu anu biasa kadugikeun, hapunten bilih aya kakirangan sareng kelupatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.